merenya peryogi kanggo bobogohan. Sia masuk ngacapruk ke mana wae nih. Ah, danya sia masuk pasang togel. Iraha ayo sok menang nih. Ya. Aing ge nyaho uje. Nyaho sia teh sok rengan kode togel tuh jeung si entuy anu bibirna jeding sia. Une. Sia teh gagabah. Kumaha lamun kadengin ku. Ari sia ngomong naon? Kumaha lamun kadengin ku dulurna. Si entuy teh kitu-kitu oge sia dulurna mah jarareneng. Adina wae jadi dosen. Lain sia aing ge nyaho. Adina mah ieu si Warja tukang tahu manya aya dosen ider-ideran kanu sapeda. Kali mau ngobrol tahu. Bejakeun tuh ka si entuy. Teu sieun aing lamun ngamuk dicakar ka. Ari mani nanaonan une. Gagabah bareng nyakar tukang tahu. Udah aing mah kaduhung deh ka sia teh. Sama ngacapruk we ngomong teh. Udah keuleuh asa katipu aing mah boga salaki ka sia. Nipu naon ari aing une? Hah, teu rasanya bareto ka abang ngaku-ngaku dokter Andes. Geuning buktina tukang peuyeum. Make ngaku-ngaku wau deket jeung Acil Bimbo sagala. Hanas aing diwawukeun ka Acil Bimbo. Karek nyawa ayeuna aing mah eta mah si Eman sia tukang meri. Ye. Paingan aing teh boga curiga. Maknya panyanyi nasakuna metet kundog meri. Sia mah tega nipu ka aing tega uje. Ya, une. Aing mah nipu sote. Peda we harita abah nipu ti heula ka aing. Nipu naon si ari abah? Heuh sia, harita abah make ngaku-ngaku lanceukna Oma Irama. Make ngaku boga rombongan orkes segala rupa. Geuning bukti nangan tukang gula batok. Ngahina sia ka abah ngahina. Ati-ati sia uje, abah mah loba baladna tukang gula wungkul. Sia teh teu sieun dikoreok ku tukang gula. Une, jangan mengecam begitu atuh. Ya, dengekeun. Tukang peuyeum juga banyak baladnya. Ingat sia Une, kalau sampai tukang gula batok berani macam-macam sama tukang peuyeum, pasukan peuyeum tidak akan tinggal diam, Une. Kalau sampai peuyeum dan gula bentrok, ini bisa mengakibatkan terjadinya kolak atuh Une. Ganeng sia jurig. Ngobrol jeung sia mah pidorakeun wungkul. Saku beuki judi togel komo sabaraha aing mah. Punten. Ya saya mah tuh nih. Mun sok masang togel mah ieu jelema teu baleg, komo bandarna jelema teu eling tah. Ai, meungeus heula aya saya mah era. Punten. Mangga. Seteuleuy. Aing ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mun aing jadi pamarentah, dibasmi tak ku aing jurig togel. Ai si Une. Meungeus heula aya saya mah era. Punten recep ah. Teu sawios Kang. Abdi nu beuteun mah tos ngaganggu. Henteu encep, upami salingkuh, bobogohan deui, sareng masang judi togel eta mah leres ngaganggu. Une. Meungeus heula aya. Sia teh kumaha? Dupi encep teh. Abdi nepangkeun. Wasta abdi encuy. Ieu teh mah usir sina balik. Kunaon ari sia Une? Manya aya teh mah ngaranna encuy. Ai sia sugan teh naon? Atukeun bae nah ada ngaran-ngaran batur. Cilobat jadi urusan. Atuh da geuleuh, naon encuy? Sama teu pararuguh pisan. Ari encep kunaon atuh bet encuy. Maksud abdi teh aya peryogi naon, Cep? Kieu Kang abdi teh bari tumaros marawai unia. Kulanceuk muasna teh Suroto. Tuh, Suroto. Ije. Lanceuk nama alus Suroto. Nah, dina bet encuy. Da sadi dinten nama anyanta sudah sebatna teh Pak Oot Suroto. Oot. Nah, Une, sugan siapa kangaran Oot? Nyaho pisan atuh uje. Oot teh lemesna tina nginum. Abdi handap teu kieu hoyong Oot. Eta mah Une. Sia teh miheurekeun wae atuh. Ke. Dupi
dedegan teh kumaha Cep Raka teh? Da dedegana mah jangkung hideung di kaca soca kumisan. Atuh eta mah tetep beuy ti dieu bumi Cep. Kinten-kinten 100 meter ngetan we. Bumi na teh cat hejo. Di payuneuna teh eta ka jambu air. Namun ras jangkung hideung Teu pendek lintuh. di kaca soca kumisan. Ah henteu. Namun namina mah ras Pak Owat Suroto. Semapudin. Cobian we atuh tepangan Cep. Susuganan anjeunna teh keur saeur digentos jenenganana janten Oot Suroto. Ari euceuk Mun kieu lain atuh. pamajikan sia dipek-prek. Ayo. Duh, punten lecet terang lah. Da jelas alamat nama Kang. Aduh ieu teh. Dupi alamatna di mana Cep? Lain ka aing atuh ka ditu. Dupi alamatna di mana Cep? Da alamatna mah jelas ka abdi teh masiehan kartu nami bali mah. Tah ieu ce alamatna mah tah. Uje, Kariweuh kieu aing mah.